Syekh Harja Hanafiyah bin Ali Syah Rajad Hanafiyah. Oh gitu. Sok bawa angkut gamelan silokan tadi dia. Lu mau itu lagi rusak? Mogok ditol. Cukup hamawan lihat nih. Neangan butuh. Namun kan kaungan maksud ke Bapak Arifin. Namun syukur-syukur di pasihan tuh. Sebenarnya ya tuh. Amin. Kok mau juga melawan biganya? Mengkering Bapak Arifin mah melawan sarai itu. Luka balik jantan dalam pengintan Bapak Arifin. Sakit tuh. Hari sinena ngalon tuh. Pek bawah. Sinen saha si Jafri, si Walet, atau si Beun. Sinen Sahroni bawah. Yang juru sekarna, yang juru sekarna, saha juru sekarna. Apaan salira? Ulu. Wayana akan jadi lurah sekar, tukang tempas dalam, tukang ngalok. Oh, kudu nyuruh atuh ka alok encang beureun. Nyampe mitis kalinya. Makanya kalau mati apa surupan. Kumaha lamun silung keur bae da moal dihukum silung makan. Mohon ampura akan Pek kira ikhtiaran hampura akan adik dihapunten. Asa kalagungan tadi nyarios ke saya keun bae. Da saya teh keur nafsu. Mas mohon kira akan biasa tong diisuk eta benji kira ini terlalu mampat. Kamar sapana teh nyilu ngabantu ngagagalkeun kana rencana si Batrakara kaula teh mutu. Samian nempel pakodongi dia nempel Samian pang-pang sekar mengganging kali nyucuk suku gunung mapai-mapai sirah wahangan nete akan meminjangkan ngalampungan sampalan pangkuyangan badak milari alamat
nyatana anu parantos dicatet upatara kalapikeun milari mangsa anu pasti. Kemudian kaya lemur tengah poe ereng-erengan mundik tempoh da pasana pasal anu aya patul patalijieun tengah poe jilo beli magenep pasal 25 atau pasal jigo 5 likur Jawa Cilawi di mana waktu tengah poe ereng-erengan aya jelema leumpang anu teu eling ka pangeran anu ngalamun tuh heheotan tuh batu-bat butak-butak aja dehem-dehem aja disebutnya teh tuna iman jelema anu leumpang tengah poe ereng-erengan anu teu eling ka pangeran anu teu batuak ajan anu teu dehem-dehem ajan disebutnya tuna iman nu kitu beunang di akan kain dia dipagat wae dina jalan anu moresel wae kuat ya pojit lapar di kamari jaraki menyewa ngaliwat-liwat acan si Yuri juga jadi lemah cucu muk ngaliwat nah ini dia oyak kan lain ini aing nyumput dinu kada buni yo jeraki kalangan ini beda tangkalan ayo kekam kerwakeun hubungan aing yo jeraki yo jelema Ratang demam
lu ketempo bayuh-yuh dengan jenjah hewatan juga ketempo bibirnya gitu monyong punya kayaknya dia baru ngomong serangan dia jenjah karena SMS itu sini bakal galamun dina pasal 5 likur alias 3 garis miring Ciawe di mana tengah poe reng-rengan aya jelema nu ceuing ka pangeran teu disada teu ngomong teu batik-batik aca batu teu dehem-dehem asana teu pancakak kitu saha-saha oge tadi hakan hak dimangsa wae ini gua isi wawu kan bae wawu gede ya cuma wawu gede pancaka inu penting teu inung teu bapak teu nyinyi teu aki teu kadang teu dulur teu sobat-sobat kacan di mana asup kana pasal 25 harita punang harita kunci harita hakan bae pinasti tersayang Tuhan Batara kala sok sanaos yakin yera mana anu nuju ngalamun yang jaga tatau tipati dilaku pasal 2000 tengah poe-poengan dina jalanan morecer anu malawun ngalamun teh ka pangeran teu batuk-batuk aca teu dehem-dehem aca eta bakal keunang ku pasal kala anu pasti kadorong kurasa lapar ieu Batara kala langsung ngarontok nu jantung ramana pura-pura oh kayak tuh kalak yang di dengkek kawat teh nyeri lesokeun heula kalak dihakan buana pek bae yang lesokeun heula hasil kabur cieun lupa moal kawat teh daling budak awas kabur sia siul bae muni ruas maneh teh tega ngaruaskeun jadi bapak di bapakkeun aku pasar mangsa bala nah dari rumah sa bapak eling ka pangeran teh nya henteu eling ka babaturan teh
Jawa patuh juga dari bapak. Dehen. Jampean keliling ke pangeran nganu hati bapak teh kena ku pasal 25 jadi kalamangsa. Piraku maneh teh tega akan jadi bapak. Pancek bapak kene. Cek urang-urang bapak teh dulur. Teu nini teu aki teu indung teu bapak teu sanak teu kadang teu sobat-sobat acan kena ku pasal dihakan buaya bapak. Guru bapak berani nakal dina pimpin kala di pecitku bedong si Mandawa. Nyapek baik pekwai lamun maneh tega mah ditnakan bapak maneh sorangan. Ya, keun bae nu penting mah subuh we puji aing. Ya, dede kaca cing anu aya na jero beuteung anak jeung dibacan ke si bapak mah. Heuh. Kami larang jadi anak teh. Pekwai lamun kitu carana ngan amat teh hayang aya pamentakan jadi anak. Pamenta naon? Amat teh samemeh dihakan ku maneh hayang nemongkeun heula ka Nyaah jeung kadeukeun jadi anak. Rumasa kaula tamerakeun jadi anak. Ti mimiti bubrang ka alam dunya kaula teh can fungsi ngais. Can mecakan nimbang. Teu kahesian kacapean ku awak maneh. Aduh bapak. Jadi naon kahayang bapak sacana dipaehan buaya, sacana dihakan buaya. Hayang nimam nah bawa kitu. Baik dilahun bari hayang usapan jadi anak dek nemongkeun ka Nyaah kan jadi anak. Atuh kan bae nya da ieu mah si bapak meureun ieu mah istilahna permintaan terakhir gitu nya. Itu penuntungan. Itu penuntungan sok kala nyarane kana lahunan amat. Ngalangan dari kaula teh hayang usapan nemongkeun ka Nyaah. Kardeuk ka asih jadi anak. Tengah depan penasaran Allah teh hayang. Ngan kami tinggi teh beuteung lapar moal. Bari kaula teh hayang nimang. Ku hiji lagu anu disebut Kidung Panima. Oh, iya laju. Berapa kalian? Awas kamu cipis.
tempat tidur dijual. Kala kasar ongkoh dek ngakan pura udang kala nah diri sini nah wayaku mah ini bahwa dek maghrib ya teh anak nipeng si bapak hara ngalejokeun lamun kitu carana saha anu nitasare kemalinaan teuing ceuk bapak kumaha di mana peunang harita kudu dipencit harita dihakan harita kena ulah dibari ngalejokeun ongkohnya kana kusabab anjeun ngantek mangsa tempo catatan nomor 25 Lo tidak saya Lungit Gena bisa leungit kan lamun teka akan ngadung harti leungit pasal ini wow Kadek boga milih aing iya jeung hayang nimbang saudara aki-aki dia buat hipnotis anakku si bapak meureun jika neangan di wayahna teu beunang atawa teu kahakan leungit pasal hiji-hiji sajengkal janten sarepa selenting bawaning angin holebat bawaning kilat yang di alam marca pada ayah kala tukang nakalan manusia beja atur repot riweuh anu taya papadana masyarakat sami gila sieun ingis dihakan ku kalakan tenang manusia anu kena ku pasal mangsa kala kurang giru melari modal pikeun diruat ku bapak dalang kang daun beja bapak dalang kanda buana dina waktos ayeuna nuju ngaruat di Jakarta
anu kasebat Jakarta Selatan Kebayoran Baru Jenggala hiji nomor 2 atuh ngalit ninting ngabanalit jalmi kurang kali sepuh anu istiqamakeun ibu-ibu bapak-bapak jangan kurang kelihatan anu kena ku pasal kena bangsa lain di waktu bapak dalam kanda buana tuju ngaruat di bumina bapak pangersana bapak Arifin Panikur kali ini mulai Panikur karena salina waktu saya menuju syukur di tanah putun dina danget ieu aku patuyun-tuyun ngabdi para sambiluan putaran marka bilaksan kasieuna batal kala lintang tiku dalam kamda buana kena istilah kupamana walau beja ngabring anu taya paharana sama kenapa ayo buru-buru ada budak anu kena kupas buru-buru kena asup jadi anak keluar tambah barang Ayah kencang saya ingat ayah. Astagfirullahaladzim ya. Si kala bejana turun kadunya. Mahabu di mana-mana. Jelema jangan anu keuna ku pasal kala Allah. Jaga Allah mangkaning aing. Mangkaning aing cek boba aing dijulukeun kala dunya tina rahim ieu ge. Eueuh barian cenah. Bapak dalam bukan duit 100.000 ladang ngajual domba lain hayang di luar aing mah kasih tak orang panggung dek naon sinen kesadat seserian mah cek hidung mungkin oke pas dilahirkan ke alam dunia oke pan orang nusa mah cerik dikumpulkan ke alam dunia teh nah wing mah pas kumpulkan ke alam dunia teh seri susah dan senang seri Ciri aja nyeri aja di sini. Karena ciri aduh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Haji Kohar? Waalaikumsalam Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tulung abdi ya Allah. Mari abikeun aku pasal. Pasal sabaraha Pak Haji teh? Ku pasal tarujun. Karena teh mati. Boleh ku coba tarujun teh. Kubra garang nya teh lain sirahna tapi suku heula. Tarujun. Tarujun bener. Eta tarujun. Jadi lahir ke alam dunia teh suku heula Haji mah. Tak celi minggu hari nusul. Kalau pasiran gitunya kengapanan semat jangkang pina. Aya hiji murang kali. Jenengan Raden Jatusmati. Aya Jatusmati teh kena pasal. Istilahna nunggali sorangan teu dulur teu baraya. Jenengan Jatusmati. Maksana bade diruat ku Bapa Dalang datang dirasakan remang. Untung sepuh Ke kemana diujar? tapi teh hoyong diruat ku Bapa Dalang kanda buana hoyong miring diruat Nah, sabab kaula teh kena ku pasal mungeli sorangan kaula teh mungal teu inung teu bapa teu nini teu aki teu dulur acan teu aki teu lancing istilah adi mati lanceuk inung oge parantos ngamuk kaula teh patulalis istilahna kaula teh sorangan mungeli sorangan aja budak panas bahaya lagu jiwa Jakarta Selatan di Bumina Pangersa Bapak Aritung. iya kapuk-kapukan bari dulumpatan nyuhungkeun tu Jatusmati tetep renggenah teu aya anu kersa ngabantosan komo nyaket. Cai berarti ladang ngajual botol aqua kurang ngulungan hayang di buat Bapa Dalang sieun dihakan kala kaulah ayo Dia budak leutik sorangan batur hayang jauh di deketan sungai kena kupasan. kasaran
salira teh. Bedanya. Bernaon made serangan ini. Tujuh miliarian alamat. Serangan made tiang. Hah? Ngaran kaulah teh Jatus mati. Hah? Jatus mati. Wah, nya banget gitu. Baloteli ngaran deh. Jatus maut. Sanes Balotelli tapi Jatus mati. Oh, sudah dilihat gue ya. Bernaon made serangan ini. Kaulah teh milarian Bapak Dalang Kamdabuana sauran nuju manggung ngaruaki bumina Bapak Arifin Panegoro. Aya wartos di ngaruah. Jusa. Aya wartos. Nah, made dia salah wayang dek naon. Kaulah teh bade ngiring tiruah ku Bapak Dalang. Naon jawabna? Sabab kaulah teh kena ku pasal kala. Tamat lebih oke. Ini lumayan letik-letik oke. Saya sambalna juga nih mah. Hayat. Oyong tiruah ku Bapak Dalang mari kaulah teh cumeli sorangan pahatulalis teu. Inung teu Bapak teu dulur teu lanceuk teu aldi kaulah teh sorangan tanpa batu. Udah panas awaknya. Siapa ini? Jatus mati. Ayam di luar. Ku Bapak Dalang Kandabuana. Jawab. Kaulah teh sieun dihakan ku kala. Hari mana apal kala dia? Apal kala dikira bandit? Hah? Teu kaulah nu hayang apal kakala dikira. teu hayang kaulah teh sieun. Wayahna sia bakal dihakan kala bisi sia teh apal ieu aing kala teh. Ayo. Belegug deui ngahing. Silahkan diajak ngobrol. Jadi we kabur. 10 nengkah sia salingkaheun aing jeung diudag ka Kulon Tiobro. Diudag-udag ku Batara kala lulumpatan sakalumpat lambek di bawah. Kasobelan sia. Letik-letik remet kuyuk sia. Mati dulu. Nenge karena cukang irung. Alah. Hehehe sia. Dironcong di tewak nenge. Karena cukang irung. Dilumpat ke mana sia lagi?
lumpat kana jero leuing Tuh. dina mangsana patani panen ngawadahan pare anu parantos dibuat biasana bapak tani Tuh. nyimpen dina leuing tempat wadah pare anu agung atuh jatus mati kapepet kayanana ya pilumpateun namun dikeresakeun ku pituluna anu kagungan Bola. asup kana leuit kaleresan leuitna parantos ruksak atuh jatus mati luncatna gebros sapisan kaleresan dina caket eta leuit teh aya abi anu muka luncat kana abig anu can rengsek ina waktos ayeuna wawangunana buat kamana si asup kana leuit jauh sia baru kana ceka nyobain meureun mur kana ceka cembung meureun mur kana langsung kalah di lumban kamana sia dicicit ku lemu aing sia jauh sia kana ieu sia Kodok baik. Barang ngaleret kapal luhur aya abing anu molong atuh jatus mati luncak terpisah. Barang aya abing ngegepluk dah biar biasana nu ngagepluk itu mah suara cerme murah jadi kan bayar geus ngahakan si jatus mati ku aing dipake cuci mulut ku aing cerme ayo kono aya lanyos deui wae jeung teuing eta bapak tani hormatat naon mun aing mah beresan heula gogobrok teh bengsekeun heula eta abdi jadi aluskeun aya nu molong abdi ari parena dia teu baleng sia awas patani awas mongan sia sapapiahna geus ngaleungitkeun rezeki aing di supata ku aing sia patani kumaha supata aing khusus keur ka patani awas diancam ku aing patani bakal diancam ku rupa-rupa hama dina waktu anu bakal datang kaya-kayani beulit urang simut bolokotono kungka awas sia manuk piiting saja bana moal kahakan sia sampai dipanen tu sia dipiraan ku hama supaya tadi aing aya
supaya aing dengan wujud dengan jadi wayahna lamun hayang patani teu kena ku ancaman hama aing wayahna kudu hajat bubur beureum jeung bubur bodas dibarengan ku hahampangan dibarengan ku sisengitan baktikeun ka aing syariatna ka aing hakikatna kanu kagungan nu penting doa thayyibah pikeun patani itu bakal keuna supaya aing sia kongan kahayang anggeuskeun heula Terus makin lompatan lepet kadinya asup dekana umi anu teu asan rengseng anu teu diberesan dina waktosna pasosonten tukang bas anu tekan awi pabalatak tiras ngadamel bumi atuh kalaat tok sapisan bunga nu teh papadana jatuh mati di udang saling ngasna pinastikar saya cuman para iya baktara kalap barang badeng ngarontok kajatus mati aya pada tekan awi anu pas lengkah di payunan kerja jeker geblak sapisan gebis dina waktos kita Saroyo doyo dijak bambung pun iya awi aing ngagorong iya pagawean tukang basya awas abasya tukang bangunan kahayang teh lamun geus barang gadag barang gawe teh sapuan heula beresan heula memeh mantok ka bogobrog deh sosongan belahan heula tumpukeun ka sisi cul di mana-mana siapa soal ka tungtungna aing ciberduga awas ya awas tukang bas disapa ku aing tukang bas ku aing bakal dicokot rizkina dina sapoe sacangci bisa jadi dina sapoe sacangci ku aing rizkina di bawah tukang bas anu jorok sajabana tik itu bakal dibere penyakit batuk engap ku aing sia atawa mengi sia ku aing sia marukana kumaha aya sarata penyakit engap mengi sia aya sarata bisa teu ngawujud supaya aing supaya salamet wayahna kudu nyongcot 07 oge 7 rupa hahampangan eta syarat kape syaratna sajabana ti kitu nyieun cokbang dua nana dua saraban doa syarabat jeung doa salamet jeung doa kalimah-kalimah thayyibah atawa doa pilalayu atawa doa tulah payah teu kitu mengingsa ka hambas awas ya deuk lompat ka mana jatuh mati itu terus
tos setan naga kalayan tos sep dilumpakin kedah ka mana barang ningali kapal kaler aya hiji bumi hari eta bumi pantona muka bangdas bangdas di tepas dugi ka dapur daya panghalang anu pas sanaos bari kitu tetep katohian ku Batara ampun Batara gawat teh hayang keneh hirup dihakan bae di rupat ka mana asup pernah jero imah batur mun imah punten heula nya jeung anu sasaha deui nu boga imah ting kamarana ieu popoean diantep alu naon itu ngebur geurna heusai kana alu lupa ke tukangan hawu ieu merukana dikeun tempo beureuk ieu merukana dikeun jeung bae itu nyumput tukangan ide langsung nang ide seng na kuna golotrok hayang teh mak manyur kana bapacokna dia merukana dikeun tempo itu lolan huluna coba depan kawan dia Batara hayang keneh hirup kaulah teh Batara berani bae hana moal nyeri deh wayana aing geus teu kuat jatuh mati aing lapar sing ridho sia jadi eusi beuteung aing sia hitung-hitung ibadah we ka aing geuleuh nah saja pirage pae eta nyeri ampun kemana-mana kaulah lumpat di udang toleh pangi sapuluh leka sia saya kaheulahin geuleuh sia ampun hayang keneh hirup kaulah teh saya ingin kena jarang lagi pinastik tersayang cuman barat iya saya ina saya ngalulucu ngagolotrok lamas kaya nana ditanya sapisan nojeknya jatuh mati atuh bahe tampok pisan manjur ka Batara kaleot awak barnas kieu ieu pagawean awewe mun urang mah tungguan di kamarana nu gablek imah dieu mun aing mah keur heusai teh tungguan kalahkan ngagosip wae di tatangga eta awewe ibu-ibu nu keur heusai diantepkeun ieu cai geus ngagolotrok ka hayang teh tungguan montong waka ini can dijahit mah can halus mah lain si Jatusmati anu sakti lain si Jatusmati anu gagah
tapi ieu pagawean awewe ieu kurang seroboh kurang riksa awas awewe ibu-ibu anu keur ngagersai anu ninggalkeun cai anu keur ngagolak awas sia disapa ku aing sia disapa ku aing bakal boga panyakit lesan kurasia lesan kuras teh moal aya nyangsang rezeki hasil usaha salahina jika cai dina daun talus ya moal katempo hasilna moal katempo tapakna deus ya bahaya ibu-ibu yo cing sugan aya syaratna atuh ageung aya ubarna deus cing kumaha syaratna teh wayana lamun hayang teu keuna kusupata kaula wayana ibu-ibu kudu hajat bubur nyieun bubur beureum bubur bodas bubur bomos make doana doa pilalayu jeung doa salamet anu eusina kalimah-kalimah thayyibah pengagungan kanu kagungan biasa hina saja baki kitu kudu bersih hati cek kitu awas ya moal bisa moal dihampura tina dosa aing deui sia jatuh mati dikelumpat ka mana sia seorang Raden Jatusmati Raden Jatusmati teh pungkas kusah cara kitu bae tetep kayang kalayan gaduh keyakinan parai penaksaran dalang kandapuan pikeun diruan tina mangsa ayeuna itu kayangan lumpat ke Jakarta Selatan atuh ieu Jatusmati ningali-ngalina jalmi yakin kalawan nyata yen eta teh bumina Bapa Arifin Paninggor anu buatan putuna atuh Raden Jatusmati teh antapala deui meureun pangan 3.000 palai diruat uki dalang kandapuan ngamot sangkung cai dina waktu syariat jalmi ikidul tikaleti kulon tiwetan istri pameget murang kali sepuh regeg sami palai diruat ki dalam kandapuana
anu kagungan mujabrata anu kawasan merdi asina Gusti menta ulasna kagungan sangkan sapan lutinuran sapan jatin kanan disarengan rupi-rupi doa kalimat thayyibah munajat mantengkeun sirbu dicipta rasa jika anu daya halangan akrobna sareng kagungan pikeun ngabuktikeun yen urat peuheung jeung peuheungna masih kena aya antara tapi manusia sareng anu kagungan nana daya antara pikeun ngaruah anu kagungan maksad sakulawargi di antawisna pangersana di bumina Bapak Arifin Panigoro sareng Ibu Raisis Panigoro anu isya kita minawaktos ayeuna putuna Bapak Arifin jenenganana Cek Hairah Hanfiah bin Alisyah Raja Hanafiah anu kadua jenenganana ieu putuna Bapak Arifin Panigoro Harja Hanafiah bin Alisyah Raja Hanafiah sakulawargi di ruah jenenganana kulawargina ieu anu diruatnya eta Maera Panigoro binti Arifin Panigoro sami diruat sadayana Raisa Hanafiah binti Alisyah Rasad Hanfiah Airo Hanfiah Harja Hanafiah Raitricia Panigoro Raepo Panigoro Raipra Panigoro Roni Pramaditya bin Radiat Suprapto sadawina ti kitu anu nongton oge sami ngiring di ruang anu hadir sadayana pakaruat mudah-mudahan karuat jasmani sareng rohanina karuat iman sareng kaislamana karuat patekadanana anu sae iya tina pamadegan sareng cita-citana iya tina amal solehna perantawisan dalang kanda buana Soalnya Yuswa ageng barokah langkung beunghar majeng dina usaha amin amin baik daging pahang tulang sehat salamin wallah aya dina ridho sareng pitulung rahmat anu kagungan unsur langsar perkasa kapetik hasil kalakuan kawantal cita-cita sareng tujuan anu dimaksudna antawisan sababiahna dalam kata buana anu nuju ngagumrum di bumina Bapak Arifin Panigoro rupi-rupi ahampangan beberatan bebetian oge bakakak atas sareng bakakak asak tumpeng cobang sareng sanes sajabina alat-alat tani alat-alat bas anu pas raksukan sapangan atuh ieu jatuh semati dumugi ka patepatan bumina pangarsan juragan Arifin Panigoro renghap raju berinya pengartos 10.000 balai diruat Bapak dalam kanda buang dina waktu ayeuna pangapunten Bapak dalam alah disuhungkeun peninggalihna Bapak dalam tang saha budak nangis saha
pangapunten kaulang cing pasihan jalan anu nonton punten teh urang kali kunaon eta lu akrek kesang baju sarek itu cing pasihan jalan Bapak Dalang ulah diganggu dengan Bapak Dalang mah keur munajat kanu gabungan geus ya aya naon aya pabutuh naon selain anu rasa dek metal lagu sawardeuk sawardeuk kaul sawardeuk cepat kantungan punten Bapak Lurah Sekar naon teh hoyong di ruas kaulang hoyong di ruas nah kaulah teh kena ku pasal kalamangsa anu pasti kaulah teh pahatulalis teu dulur teu inung teu bapak teu adik teu lanceuk kaulah teh jadi kalamangsa di udag-udag malah mana rayana kaulah teh keur di udag-udag kukala kakidul disusul kakaler oleh kawetan di udag kakulon di Allah teh menang ampun kaulah itu bukan duit lain aduh ladang misal botol aqua tilas kaulah meureun ngineu mana teh meureun sabaraha sangaran kaulah teh jatuh mati dan mere sabaraha maneh ngasupkeun sabaraha maneh jadi anak buatan dalam teh bercampur cai deh bade ngalebetkeun 1000 anu 2005 kanggo jajan cenol sok sebenarnya buru-buru eta para pensiran ke aku pensiran ke aku presiden atuh tarik teuing jadi tidak buat tadinya ada Lurah Sekar tadinya dekat sini ada kali ulah nyokot duit lagunya selain awal kaulah pakai yang ngeriar sini mah selakin ada dengan sini teh anon keneh Bapak ceremul nya budak bisa gini sieun si kala moal geus jadi ruatan Bapak Dalang selain mah selamat tenang ulah ngomong wae Bapak Dalang keur munajat tuh keur ngaduaan di lokasi ieu mah cing tenang geus aya di lokasi ruatan Bapak Dalang geus ka tingkar geus ka pager cing tenang urang kenapa anu nonton nyingrai margi jigrah batara kala sumping kaya padebatan ulah kage dari bodoh-bodoh ya wah hari batur hari dihaturkan kepada penonton ulah sieun aku mah sepuh ulah panik aku mah sepuh sing tenang amuran ngadoa kalayan sing bersih hate mangga atuh bulan mangga sanajan jurig sakti setan mandraguna teuwih mudah tibatan manusia mangga atuh bulan mangga sok bisa dikir kabeh bisa wirid hege mangga Lurah Sekar mangga
mati ngajedok di luhur panggung sia. Dia lupa ke mana sia waing dicetrok sia. Ampun Bapak Lurah Sekar Mangcang. Kasih. Ampun Ulah kaget bawa dah. Iyo dalam deh muridnya ngorah kene dalam deh udah kene dalam ke kaset aing ada bogoheun wah kaset dia mah buah-buahan dalam dia nyandung jadi percaya ke dalam dia mah sakit itu musikal wah aduh gini giring gitu bener beneran Wadalah, ulu. Nah, dia pengepul gitu. Kukusan, nyut menyon dulu. Ulu, kurang menekung gini. Meni somong dalam ditanya teh hari-hari. Montong lo ngomong siap. Ulah ngaganggu si lain jeung hareup-hareup teh ngalanjut teh sia. Heh. Dengar masakeun jeung berog sia. Kebetul kahalangan teh. Sia teh promosi itu. Galak. Musim nama gelisah, mananya kalau itu merot. Bawa darah, punjalah. Rasul. Leknya batu dagan abdi bawa darah. Nasya kamaksa hidup Indonesia poporocot wae sia geus wani kain sok sia wani sia ngalengkahan di panggung sia rampah sia barukan aku mah duraka di dalam dulu sia garek ingat dulu baringan cek si bapak ulah wani-wani ngaganggu ke bapak dalam kandang buana. Dek naon lain? Nyokot. Nyokot mah gubuk gantungan naon sih teh? Lain gantungan. Itu tuh tukang-tukangnya tuh budak itu tuh sium jatuh mati. Burung aku mah gitu. Burung lain. Udah gak naik deh. Guru aing geus lapar leuh. Yeuh. Manusia teh makhluk nu dimuliakeun ku kagungan belum. Ai. Sia. Bangsa naos lain? Bangsa buta ieu mah. Tukang makanan jelema apa? Teu sia teh nyaho hak jeung batil. Teu nyaho salah jeung bener sia. Buta teh poek geuleuh, lolong. Nyaho mana salah, mana benar, mana halal, mana haram dulu sia. Iya, manusia lain hakanan sia. Tah, kamu naya hayang barang akan tak lobatan. Bubu sia. Bubu deng hakanan manusia.
manusia teh saga bangkit tuh deuleu sia. Nah hina ka manusia anu hati ka hina ka kabunganana deuleu hujung. Ulu. Buru kaulah teh lapar teh huai nya. Sok sia maksa sia. Si Catus mah teh geus jadi anak buatan bapadana lamun sia maksa keuna ku pamali di dalam sia. Engko sabarang. Naon pamali teh? Moal boga panon deuleu sia. Moal boga suku deuleu sia. Moal boga leungeun deuleu sia. Tuh tempo tarangna tuh geus dicirian ku aku bodas. Anu hati teh anak buatan bapadana. Aran nira si Raja Kapal. Benar Bapak dalam desa lah jika nu bisa maca karena asal usul kaula Bapak dalam mendiregepan umum tanpa rarabi tegal parawira aranira sang ratu sela bendami alamira akur bener nang kuping seserat teh aramira orang mata surga si kunyuk rata hees jadi pepean ngaganggu kerekna kakaulah cinggeingkeun atuh kan sieun sieun ngakak digeingkeun bae mah disabeurkeun mah kuriak teuing ngahakan ka si mah urang ulah digeingkeun baledog atuh kumaha sih baledog beh leuleus hatena baledog urang ku batu
kurang teh ngamuk ulah kunaon atuh baledog sababiah ngakuno mungkin bercalana kok gitu ya yang no hiji no katai no hayam ada kukensa hiji dua tapi ngeunah deui kita hanyir leueur tapi ngeunah hanyir leueur tapi ngeunah deui rasana berbahaya hitung cuci mulut teh geunah dipepene ku bapa dalang ahnyaan dalangnya palingan cek si bapa dalang mah tukang miwedal miwulang tukang nuduhkeun kana bener tukang ngahibur tukang ngadidik tukang mere penerangan inget ayeuna mah sing horeng dalam ti geuningan turunan wali warisan ti para wali cenah ngadenge beja para wali nyebarkeun agama Islam teh baheula ku dalang nyuhun bapa dalang sawangsul nakala bade abdi teh kata berdoain aduh poho punten bapa dalang abdi teh bade ngaruak ieu pun anak bade ngirim diruak janten anak kuatan bapa dalang margi di barang mimiti gubrak kalam dunya ieu budak teh ditinggalkeun maot kudu jadi bapa jadi tegasna ieu budak teh anak yatim bapa dalang palingan dong suku hayang deket pagar nih dia ya perasaannya besar penasaran kan kalah hayang deket tadinya belum murang kali nangis karunya ada nenenan kayaknya punten kasihan jalan kawatnya pada ngirim biru berwasa iya pun anak yatim karunya cuy aduh duduh cuy anak yatim dia budak di boga bapak mohon leres pisan biasa namun abdi ngai sekedar coba nih jempai yuk budaknya cuma mulun itu budaknya hayang di ais kula laki hayang asal di ais juga anak bapak hayang coba coba dia beneran tapi ulah lami teuingnya apa lain je saha anjeun aing kalah aduh silakan boleh jemput siapa kenapa nari kayu cerik baik ya budak ya itu buka buduk meren budak salah ulah tungkul wae kalah salah weh si bapak gini bernaon kalah saya rezeki letik bapak lumayan didoakeun supaya teu macam menang rezeki anu gede atuh amin 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 bapak amin
menang iraha teh bieu pisan bapak dadakan pisan ieu bapak pancekoba gitu dadakan bener nya bener karek pisan ieu karek cacang pisan kareknya mun sangunya mah lumayan manfaatkeun tarimakeun rezeki gede jeung rezeki leutik nya ya atuh bapak ngan cing inget naon bapak maehanana ulah dikumaha ulah dicekek terus ulah dibobotkeun terus ulah dibobok terus ulah didieu tapi jadi koning kan tapi lu bejit kudu dibejit dipuncit kunaon bedog bedog si mantawa mana bedogna Bapak diorok diorok bedogaran deh Bapak cukuran diorok jelema garang hilun darang hilurah segar bisaan jika naturas sekarang tukang tipu baheulana ieu abong arah keur mabok bapak ditukuran jeung lagu jadi we arah THS bapak laguna jadi gubug lapur kana kasare arah teh bedog lapur lamun kitu pamali lamun kitu haram lamun kitu teu sah mangsa anjeun dina waktu ayeuna apana ciri kita teh inventaris di kaula dilewolehkeun kitu ditukeurkeun jeung harkat lagu keur mabok arana mata mabok teh diharamkeun ku agama ditemenangkeun ku nagara nya bapak wayahna jig penta deui kalurah sekar atawa kadalang bedogna nya bapak aya lebaran rezeki leutik bapak sok kunci sok buru ya roh lu rasa karni bukai bawa darah geus kurumuy deui wae teh si borotot dek naon deui sia teh ulah ngaganggu wae sia dalam keur pusu deuleu kuyuk keur mujas medi deuleu muja braka ujungna doa kudu bangunan maksad pangarsana Bapak Arifin Panitura Sakurawargi deuleu keur ngaruah kita kuyuk sing adin kana jadi batur dulu sia ngambak ku gede-gede deh naon sia ekor bedog Para deui make jeung nyokot sia nyokot kumaha sia teh? Bedog aing pentaris teh tadi. Apaan ku sia geus dibikeun ditukeurkeun jeung lagu? Kadieun atuh bedogna, kadieun atuh laguna sia. Bisa ngalagu teh sia. Hiji ngalagu bisa nu bisa apal deh. Lagu naon? Jawab we. Itu sia. Aja kalarean tadi mah laguna teh. Aja. Kumaha tusana sangan bedog kape milik di ku kaula. Cok tukeran deui hayang nyaho cenah. Urang tukeran deui bedog. Jeung naon jeung eta budak. Ah. Acuh rugi deui wae aing ge. Moal kahakan sia menang sapoe 1000 atawa 100 manusia moal kahakan da menteri beujit ku bedog si mantawa dulu. Sok kuning mana eta mah leutik kompor deui. Moal kahakan deui wae nya. Sok pikir ku sia. Di mana? Mending bedog mending orok sok.
bisa dipuri lain sok ada kereta orok dibikin ku aing bedog sok manyang dalam musik lain nyepeng bedog manyang dari kemaksa manusia bapak terus siapa nggak bohong dulu ya moha sok hitungan sok usia sok bareng hitungan hiji nepi ka 7 sok